dina ieu kawitan musonib ngawitan ieu teh ngawitan ieu kitab ku lapad bismillah. Aya dina lapad bismillah aya huruf ba. Ba bimana ilsok. Aya ba teh aya dua, aya ba bimana ilsok, aya ba bimakna isti'anah. Aya ba bimana ilsok eta aya dua, aya ilsok hakiki, aya ilsok majaji. Nah, kalau ilsok hartosna teh papanggih atau paantau. Lamun ilsok eta ilsoknya. Lamun ba bimakna isti'anah hartosna minta tulung. Dina ieu bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngaos musonib kana ieu kitab Qurratul Uyun nyaeta ba'na huruf isti'anah. Ba bimakna bukan hurufnya, ba bimakna isti'anah harusnya minta tulung naon ya musonib minta tulung kangge nganggit kana ngarang ieu kitab. Lamun jang arurang kumaha? Lamun jang arurang kanu ngaos nyata arurang isti'anah minta tulung ka Allah supaya rek ngaji ieu kitab Qurratul Uyun supaya digampangkeun ya, atau supaya dibiasakan karena ia paham ya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma he Allah pangeran abdi sholli muga mapiran Gusti ala sayyidina ka Gusti urang sadayana atau ka kadulungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sabiyahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Semangga dibuka kitab Qurratul Uyun wa ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngawitan ya kitab Qurratul Uyun dina setiap kitab pasti aya semboyan. Nah ya simkuring bade ngebahas semboyan kitab Qurratul Uyun. Buka ya halaman awalnya. Wankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Nah, ya semboyan kitab Qurratul Uyun. Lamun semboyan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, ya semboyan kitab Qurratul Uyun. Wankihu kudu narikah aranjeun kabeh. Kasaha? Al ayyama ka pirang-pirang anu lalagas. Lalagas teh tuh anu lalengo. Lalagas dinya teh istri-istri itu al ayyama kudu narikah aranjeun kabeh. Al ayyama ka pirang-pirang anu lalagas istri. Mingkum ti sapalihna aranjeun kabeh wassolihina sareng kanu saroleh kabeh. Min ibadikum tina sapalihna pirang-pirang hamba aranjeun kabeh. Nah, semboyan kitab Qurratul Uyun. Wankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab Qurratul Uyun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparan nikmat Allah anu maparan nikmat ageng Allah di dunia kasadayana makhluk. Sifatna Allah Rahimi tur anu maparan nikmat alit Allah di akhirat ka mukmin wungkul. Nah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi jantan sifat tina lafaz Allahi jadi majrur Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, tiasa oge kieu sifatna Allah Ar-Rahmani anu murah anu maha murah Allah. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maha asih Allah. Nah, dina ieu kawitan musonib ngawitan ieu teh ngawitan ieu kitab ku lapad bismillah. Aya dina lapad bismillah aya huruf ba. Ya. Ba bimana ilsok.
aya ba teh aya dua, aya ba bimana ilsok, aya ba bimakna isti'anah. Aya ba bimana ilsok eta aya dua, aya ilsok hakiki, aya ilsok majaji. Nah, kalau ilsok hartosna teh papanggih atau paantau. Lamun ilsok eta ilsoknya. Lamun ba bimakna isti'anah hartosna minta tolong. Dina ieu bismillahirrahmanirrahim gawitan ngaos musonib kana ieu kitab Qurratul Uyun nya eta ba'na huruf isti'anah. Ba bimakna bukan hurufnya, ba bimakna isti'anah. Harusnya minta tolong naon? Ya musonib minta tolong kangge nganggit kana ngarang ieu kitab. Lamun jang arurang kumaha? Lamun jang arurang kanu ngaos nyata arurang isti'anah minta tolong ka Allah supaya rek ngaji ieu kitab Qurratul Uyun supaya digampangkeun nya atawa supaya ditiasakeun kana ieu paham ieu kitab seperti kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma he Allah pangeran abdi sholli muga mapiran Gusti ala sayyidina ka Gusti urang sadayana atau kadunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdika tegasna hamba Gusti wa rasulika sareng utusan Gusti an-nabi anu jantan nabi al-ummi anu umi. Nah kahade di dieu nya al-umi ulah dimaknaan nabi henteu bisa maca, nabi henteu bisa nulis, teu bisa kitu, teu tiasa dimaknaan kitu. Sabab nabi wajib kasipatan ku sifat patonah pinter. Maksudna al-umi di dieu teh maksudna teh Kanjeng Nabi nya eta benten sareng urang. Aya urang mah ilmu kasbi, ilmu urang nyuprih ilmu. Aya Kanjeng Nabi mah disebutna teh ilmu wahyu. Aya Kanjeng Nabi mah ilmu wahyu langsung ti Allah. Langsung ladun digebruk langsung ke Allah melalui malaikat Jibril. Dan Kanjeng Nabi mah langsung gitu. Jantan ilmuna Kanjeng Nabi sanes naon namina teh sanes ilmu kasbi tapi ilmu wahyu. Jantan teu kudu maca teu kudu nulis lah Kanjeng Nabi mah. Nah, gitu. Eta al-ummi di sana. Al-nami eta disebutna al-ummi. Nah, wa ala ali sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sobi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wassalam sareng muga maparinan kasalamatan Allah tasliman kalawan kasalamatan biqadri azamati kalawan ukuran keagungan biqadri azamati datika kalawan ukuran keagungan dat Gusti fi kulli waqtin dina satiap waktu wa inin tegasna waktu. Alhamdulillah saya puji anu opat eta lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi dat sanna anu parantos nyunatkeun itu Allah itu ladi li ibadi ka pirang-pirang hambana ladi annikah kana nikah wa nahum sareng parantos nyegah ladi hum ka itu ibadi anisipahi tina jina wassalatu sareng ay rahmat Allah wassalamu sareng ari kasalamatan Allah enta ala sayyidina muga tetep kadunungan urang sayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi anu jantan dununganana urang Arab wal ajami sareng luar Arab bangsa ajam luar Arab al-qaili anu ngadawuh Nabi. Nah, tanakahu narika aranjeun kabeh tanasalu kudu turut atau nurutan aranjeun kabehnya tanasalu sareng turut aranjeun kabeh fa inni sanyana kuring salah lepat tanakahu narika aranjeun kabeh tanasalu sing baroga turunan aranjeun kabeh kitu maksudna fa inni sanyana kuring mukasirun eta anu ngarasa panglobana naon cenah bikum pangaraksa panglobana bikum kalawan aranjeun kabeh naon al umamu pirang-pirang umat. Nah, jadi Rasul mah penuh paling seueur umat akhir zaman.
wa ala ali sareng ka para sahabatna wa ala ali sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi al-thayyibin anu saruci kabeh wa sabi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi azmaina tegasna sadayana wa azwaji sareng ka bojo-bojona Kanjeng Nabi ummahatil mukminina tegasna anu janten pirang-pirang ibuna aranjeun kabeh wa tabi'ina sareng kanu turut kabeh wa man sareng ka jalma tabauhum anu turut man ka itu tabi'in ila yaumiddin nepi kana poe kiamah wa ba'du sabadana kuring maca bismillah alhamdulillah kasam salam ka Kanjeng wa ba'du sareng sabadana kuring maca bismillah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi fala maka samang-samang sakabuktosan naon anikahu nikah min a'zami asbabil i'tisami eta tina agungna pirang-pirang sabab karaksa wa akbarin sareng panggede-gede wa akbarid dain sareng panggede-gede anu ngaraksa lepat wa akbari dain sareng panggede-gedena anu ngajak ila ta'apupi kana karaksa wa tahasuni sareng tegasna karaksa minal aujari tina pirang-pirang dosa wal asimi sareng tegasna pirang-pirang dosa ja'ala mau ngajantenkeun sa Allah Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Allah manan kana nugraha ala ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah al mukminina anu ariman kabeh warahmatan sareng kanyaah wa hisnan sareng tegasna janten benteng gitu nya wa hisnan sareng tegasna janten benteng minas syaitani ti setan arrojimi anu diranjam wa ismatan sareng jadi pangraksa wa kana sareng kabuktosan eta min ajalli tina pangmulia mujana ma alipa anu dikarang ieu ma fi adabi dina pirang-pirang tata krama nikah wa sunnani sareng pirang-pirang sunat nikah wa mahabihi sareng perkara anu dipikaresep hi dina itu an nikah naon mandumatun pirang-pirang naon mandumatun anu dina dom anu dina dom aya dom anu lebatna teh Syekhul Imamku Syekh Imam Al-Alim anu alim al-alamah anu banget ilmuna al-hamamu anu banget hilim Abi Muhammad Sayyidi Qasimin tegasna Abi Muhammad Sayyidi Qasimin Ibni Ahmad putra bagetna Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talaidi anu bangsa At-Talaidi anu bangsa Talaidi al-Ahmasi rahimah boga ngarahmat Allahu ka itu Syekh boga ngarahmat ka itu Syekh saha Allah Gusti Allah taala warido warodi anhu sareng boga ridwan Allah anhu ka itu Syekh ahbab tu mikarasep abdi an adha kana yen ngarang abdi alaya kana itu mandumah bi'aunillahi ta'ala kalawan pertolongan Allah ta'ala syarhan kana nyarahan mutasirwan bari anu diringkes ya hilu anu anu ngatur ya hilu anu ngudar sanes ngatur ya hilu anu ngudar itu syarhan alfaduha kana pirang-pirang lapadna itu mandumah Wayubayinu sarang martelangkeun itu sarahan ma'aniha kana pirang-pirang maknana itu mandumah min goiri iksarin tina henteu ngalobakeun min iksari mumilin tina henteu ngalobakeun nu mantak ngabosenkeun cenanya jadi tarujuna ma'aniha kana itu mandumah walati sorin sareng temantak ngaruksa kana makna muhilin anu dicacad yang tapi ngalap manfaat bi kalawan itu saraan insyaallah insya muga ngersakeun salih Gusti Allah man sahaman jalma huwa ari itu man eta qosirun anu pinter misil kuring au huwa atawa ieu man huwa eta au atawa ieu man
ala syakilati netepan kana nyarupaan kuring wa syakli sareng tegasna nyarupaan kuring wa nyarupan wa syakli sareng tegasna nyarupaan kuring wa sametu sareng ngaranan kuring hu ka itu syarah qurratul uyuni kana kitab qurratul uyun bisar inadmi idmu ibnu yamun kalawan nadoman syarah lawan syarah nadoman ibnu yamun walau sareng ka Allah arju ngarep-ngarep abdin ayyaj ala kana yen muga ngajantenkeun Allahu kana itu syarah minal amali tina saparina pirang-pirang amal allati anu latan taqiu anu teu putus itu lati bil mauti kalawan maut. Masya Allah, mudah-mudahan orang sedayana anu ngalap berkah tina ieu kitab mudah-mudahan sing barokah. Wala taqimu sareng tegasna ngiring-ngiringan naon ngiring-ngiringan sohibah kana ngabogaanana itu lati naon hasratu nulungan lain naon hasratu nalangsa al pauti nalangsa jadi khas dihijikeunnya namun hasratul pauti nalangsana pegat atau nalangsana lepot. Nah hijikeun namun hasratul pauti nalangsana lepot bijahin nabi kalawan keagungan nabi al ummiyina anu umi alai tetep ka kanjeng nabi afdhalus sholati ari pangutamana upama rahmat wa azka sareng pangmulia wa azka salami sareng anu pangmulia mulyana kahormatan fi kulli waqtin setiap waktu wahidin sareng tegasna mangsa qala nyarios saha annadimu kinadim rahimah muga ngarahmat sahu ka itu kinadim saha Allah Gusti Allah. Sakiheula dina pertemuan anu awal insyaallah pamudah-mudahan tiasa dilajengkeun ku sim kuring. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum wa nafa'na bi ulumihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.